imut, iya sungut apa naan kita hidung lah tah, cantiknya, aduh, mau dimanja, cup, lek, subrek, tong poho lonceng na, dulur, tong hilap, jalmi pelit, kuburana sempit, brengsek ya si cungur, ainu nyewa na, main anu make na, tolong is main ditinggalin, aing tepugu. Gus, air mah mending kira nggak lagu sih ya, orang hibur diri. Mikiran buat turun tuh jelas ya mah. Maksudnya kia lek, duit aing tadi pakai nyewa motornya dipakai si cungur, kumaha tah? Aing nang dudak dikduk usaha, kesang badang, kesang tina yang tai keluar. Terpasrah aing Edan sih tali yang tai. Keren sugan. Oh, puju. Geus aya mah ngalagu lah, tong mikiran si cungur. Wah, ayo lah. Brengsek si cungur mah. Engkrak-engkrakan ngariung di buruan. Engkrak-engkrakan ngariung di buruan. Bunga sih kan? Bunga wae sih galau. Engkrak-engkrakan ngariung di buruan. Engkrak-engkrakan. Asup suara na engkrak-engkrakan ngariung di buruan. Mancar belegu belum buruan nih, Bah. Heunya. Mancar nih, Bah. Ngomong si culang di luhur gini kan. Bebas dewek mah. Masak lah. Naon deui nya? Lagunana tuh. Pusing. Jit aing jalan jeung si Ama kudu make nu kieu segala. Daripada jajan ka mall mah men ka ieu teh ka urung si Gombel, segala aya di dieu mah. Ungu gocengan ge seueuh si Ama. Tuh jeuleuh sia di dieu mah segala aya. Kopi beletok, kopi pahit. Sukro bledug, segala aya tuh. Kacang geledeg, kacang buludug, mie jablay, tuh hang naon sia? Mi, hayang mie jablay jeung es teh manis hiji nya. Tapi hiji syaratna sia. Ulah beakeun, ulah tepi beakeun ti goceng gope, aing boga duit dengan goceng gope doang tah. Atuh, pajan. Penting aing so sweet sia. Enam jajan sakali tuh. So sweet tangkurak sia aing ripu jalan kudu make topeng, make masker. Curig teh sia. Aya? Hakan we lebok sia tah hayang-hayang wae nawaran segala lah. Pun aing. Buru gerakan, kalamun ngeunah urang meuli deui. Oke. Mana? Hah? Hayang-hayang hakan ku sia kebesekan sagedeng umong wae. Nah teh ieu mi. Ngeunah a. Kayak urang meuli deui lah aing tapi aing arek ngalapandan heula. Oke. A. Tos ieu beres ngemih urang ka madangnya. Boga duit teh sia sakaba-kaba ngomongna aing teu boga duit. Boga duit mah nu Neng. Aing engke we ka madangna. Aing nama teu boga duit, sieun beak bensin motor aing. Najis merki. Neng, berusaha barang dang teh. Aing geus teu kuat yeuh. Sabar, sabar. Masalahna lin sabar-sabar ieu aing geus teu kuat yeuh. Teu kuat naon kara? Aing geus teu kuat we mah teu ngarti wae atuh. Pedeng nanggung setik deui. Tapi kalau mainna lalaunannya Arek kasar, arek lalaunan biasa lagi sia tara komen. Wah. Tapi mun aa keluar ti heula ku Neng ditonjoknya. Ulah si ditonjok. Langit jeung bumi ge lamun aa boga aa kasih.
Oh, cocit. Kebaik sih ya. Buru lah, enak orang main buru. Ya, Bro. Ah, heula pandeng heula nanti heula. Neng aja duluan, selalu mengalah. Oke. 何お前はもう死んでいる。 Lu udah berpihak ke aing. Oh, salah sih. Tah main keluar. Main habek wae sia. Tapi aing teu tega ngabek sama. Orang balik bae lah sore nama. Tuh ayo. Emang kata balik ah. Ini duitna. Goceng gope. Nuhun ya. Ujit aing kudu sagala make engkos kieu buganya sia mah. Pan bete kanyawan abah aing meureun. Neng. Gedeng aing kieu lah. Ki atuh. Asal lali-lalila weh. Punya kieu 3 jam bisa gedeng kieu mah. Turun. Naon? Sawau aing itu motor. Nang nyewa aing eta ti Pateng. Wow aing Nah, sia motorna. telek-telek siapa tuh meret tuh. Bener eta. Tapi si Cungur ka mana nya? Hai, tuh kerki goblok. Mana lek? Oge. Di desa anak gerak. Tuh. Kerki hei. Geus ayo ulah loba omong. Bang cokot motorna, bisi beres makan kieu na manehna. Oh, jangan sih culik ah. Oh, cek bawa cek. Oh, bener sih, Mas. Alhamdulillah. Asa boga hutang 10 juta lunas. Aing geus kieu teh, kieu teh. Waduh, kemana lu? Bahaya. Dan mau mungkin main sama motor, dak bisa motor. Aduh, kiamat, aing anak si RW langit. Aduh, mas kiamat, mah. Kacau dunia aing mah. Aduh, kiamat, mah murka si RW ka aing mah. Aduh, mah aing dah nganak ka mana? Ya aduh. Aduh. Harti aing warung teh tutup wae kieu. Oh, nya brengsek. Jeung baraha Rampok ku aing deh warung teh. sia gampang chat ngerampok mah. Emang bereskeun urusan si Cungur. Oh, tolong bereskeun lah. Eta bener si Neneng. Bokiran itu. Teu tahu diri eta si Cungur. Beungeut siga baskom soek oge, mau awewe. Siapa? Anu jelema jadi anak buah aing selalu mere kejutan, lek. Lah kejutan kumaha? Kadang-kadang ayu ting-ting dia bisa bogoheun. Loh. Kapanggih mah, heeh. Hanya ka teu kapanggih-kapanggih. Atuh, sarung burung gitu mah. Aing sok salamantra wae. Ilok atuh si Neneng bokiran jeung Cungur. Wah, lain atuh percaya. Soalnya eta si Neneng paku bumi di dia. Mau aya nu waranieun boga si Neneng mah. Nya, anak si RW panya. Justru eta. Nu penting mah lek nama geus kelar. Si Neneng geus dianterkeun ku aing ka imahna. Heeh sih, geus Heeh. tinggal nungguan eta berarti enak mah.
Si Baskom robek. Bener eta kudu tungguan ya. Pasrah aing lek. Aing nu nyewa, aing nu ngaduitan nu make si Cungur. Eta teh motor teh. Heeh. Sulang sama bukan anak buah teh. Ujung tahu ya. Aku siapa? Iya, kau aing. Sia saha. Sia buan. Aing anak buah siapa? Sia rampok lain. Semua jim sugat aing Cungur. Sia teh. Sia mau awewe aing. Sopan sia, sia aing. Nah, aing mana? Mas Udang sia. Aing tegena awewe aing dibawa ku sia. Aing lempang di parapatan SN. Oh, teh ngora ruas aing geus teh. Sia tidak sama awewe aing atuh. Teu bebeja lak aing. Siap kalau ngobrol di aing ya. Goblok teh. Wah, Aing anak rampok kopi sia. itu Harus aing. kuang tadi gebugan nih si jeung si Banser. Oh. Lagan make kedok sia teh. Coba tuh kudu make kedok yang serem. Kan aing abet ka nyaon si RW, mantak make kedok nama. Maksudnya sia kumaha sia eta motor nang nyawa aing dipake ku sia. Minta tulung ka sade atuh aing selain ka sia, bos. Sia teh kan bos aing. Masalahna sia nyen perkara wae na mah. Lebih Aing. perkara deui sia nyokot awewe aing di jalan aing keur kiih sia. Eta perkaraan kena eta sia. Enggak coba, isi aku non makin adu bacot atuh. Geus aya mah lah, aing minta hampura lah. Tuh aing minta ampura, tapi aing teu genah bos ku sia diusulkeun ka dinya. Gandeng lah tiba masalah gitu biasana ku isi di kebuatan. Bae sia, tuh kumaha oge. Tuh, topeng tuh. Soal mangkat lah. Kopi deh. Ini resep pas ya atas sini. Sama ceblek lah ngayang mah disobekkeun, jauh-jauh lompatan. Bari na sia lumpat kenceng teuing ah. Enggak sih nama benang ku sia eta langayangan ek benang ku aing eta mah langayangan rejeungan terkecuali ngotokna jeung batur. Lah karak sobekeun langayangan eta benang ku batur mah. Gandeng sia ngerebek wae. Ayeuna mah haus ya gungkrongan ieu tah. Heeh seru aing ge mah Gitu. haus, lompatan teh lah haus. Balik jauh ieu teh. Heeh. Manya, geus ayeuna mah sabar we sugan aya hamba Allah mah cai. Sugan eta ge atuh. Sugannya sugan. Sabar we, sugan aya atuh. Gungkrongan ieu. Manen sia janji di SN sia. Tapi aku kulintingan sia. Nya geus aya cokot teh. Geus ka warung sudor ka Cipancar ari sia ka mana? Ayo enggak. Maman ulah. Man, lagi biakeun cesakeun aing. Maman, maman. Maman ulah maman. Maman, mau eta beli teh maman. Maman. Buru. Nah, eta beli tong dino. Aing haus ku si Maman tuh terus ngotok. Maman. Si Maman bener-bener. Oh, bener sih Man, beak. Tah. Baju apa Man dong? Kamaran, ayo batur aing nyaun nyalam perwaya kieu coba geus beurang aing mah. Hirup teh basorangan ieu mah rareueuh. Hei, Wah, astagfirullahaladzim. Sabdi ditaruh kang tos limaran negara ieu teh. pada kajakan dinas merenan. Wah, ayo di mana bisa siap? Ayo atuh berangkat. Siap coy. Aburu coy. Apa dia rasa kanan? Oh, siap. Ayo kok. Bahayo lah. Coba lah, sia teu mau, ku aing sia dibikin kasih dana deui. Aing teh sanggup maraban sia deui. Beuki sia madangna. Mana teh? Deh, ayo nama masalah orang bereskeun hiji-hiji ya. Oh, siap. Masalah si Isabella ditunda di mana si Isabella teh? Ini tuh ngaran di kanan. Di mana itu sih bener atuh kerong teh angkeun. Ayo kemana nama? Aya. Aya. Heeh. Siap. Orang bereskeun nabi si warga nanti nyalahkeun manten. Siap coy.
Curigaan mah teh warga. Aya mencurigaan mah. Siap. Deui aing rek mayar hutang ieu ka si Hamsid ompong. Berapa duit emang hutangna? 100.000. Oh, bayar atuh aya di mau. Aya di mah gampang ieu ya. Oh, bayar. Pada ngerakeun bayar geus. Tapi orang teh angkeun heula aya si Isabella Oh, ya. ayo makan. Hah? Yuk. Entar. Salah cheating shit nih. Yuk cetak kana ngecat. Mana? Dah eta. Woi. Beneran gini silalai hejo di dia. Jadi cungkring, naon sih di dia? Aing bawa si Isabella ka imah si Dana. Oh, bagus. Aing nger kitu tadi naik dibawa ku aing eta si Isabella ka si Dana. 200.000 heula, Cet, bayar. Gampang 200.000 mah lay hejo kayak ku aing dibayar tapi anterkeun heula eta. Si Isabella ka si Dana kayak ku aing dibayar di ditu. Teu bisa kitu, Cet. Butuh kepastian aing. Bayar heula cepet. Balikeun ke cepet deui. Ampun isi alay hejo mata duitan. Yo ku aing dibayar 200.000 mah. 100.000 heula nya. Kayak 100.000 deui di ditu. Siap, Cet. Kue bawa ku sia. Apa ku aing? Sia kudu hormat ka aing. Siap, Cet. Alay hejo sia kieu aya nama. Sia lamun hayang hirup loba duit, kudu nurut ka aing sia. Lamun musuhan aing sia ripung ke namun musuhan aing mah sia balangsak hirup sia. Tapi aing can saban, Cet. Jabatan aing diturunkeun. Jadi Hamsid. Tong ngerebek wae sia hirup teh. Mangkat. Bawa lah eta mah. Oh, waktu aing ngebasuk itu mah teu penting. Bawa lah buru. Oke, siap, Cet, siap. Rek, ya, bentot ya. Awas lepas. Aduh, saya turun. Sekarang. Depan, siap, Bos. Urang bawa yuk. Bawa. Weh, kamu, weh. Jadi kamu lah. Masih siap, Ayo. Jalan sip. Ada coy. Buat tuh. Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Kini dia telah hilang. Bila boku si RW ompong. Mana si Isabella? Ya, Dana. Si Isabella sia. Allah, Isabella, kamu nawai si cantik, sayang. Masya Allah, 4 bulan. Ya suku menikos ping-ping. Dan, so kecil mah dan eta mbere ciuman. Gading sia cicing, sia mah teu boga urusan, ieu masalah teh aing jeung si Isabella. Salah hate. Aing mbere ciuman. Gading sia mur, ditu sia mantog. Erweta, Sia harus mandana bersyukur sia eta si Isabella balik karena bos aing. Karunya itu gading sia deui tah, odih. Cet mana sesanan deui, cepet deui, Cet. Mata duitan sia lalai. Tah. Eta. Cicing. Pede eta ku aing. Terus lunas sia nama. Lunas ulah lagi deui tah. Oh, sip, sabar Pak Tunas. Aman aya mah beres lah. Sia tah. Kang. Ayeuna abdi minta hampurannya. Oh lah, ayo tampura mah we. aing geus. Balik kah? Penting mah. Bang ieu si Isabella urusan aing. Dihampurakeun sia. Geus ka ditu sia ngur. Assalamualaikum ya. Geus kieu mah jeung si Isabella ieu mah. Sia cantik di dieu nya. Siang 4 bulan tepangi. Ya suku lainnya gedean kalah ngaletikan sia. Balas si bancet mernya. Ni imut. Iya sungut apaan ieu tah. Ieu tah idung na tah. Cantiknya. Aduh. Manja. Cium. Cium. Dah. Isi. Ayo ibak. Dia ya, Gris.
Iyo mas 4 bulan dia tadi tuh. Ah, itu si Bagel. Aduh, si Bagel. Kangennya itu. Masya Allah, siapa? Pakai sabunnya. Tibaknya pakai sabun. Cicing, ulah sok ogo. Kangennya, yang dimanja ya. Gelang. Aduh. Ya kakinya manik. Kurang mamernya. Si imut kurang emam. Mamnya habis ya, mam kurang. Ayo, jebak dulu. Habis jebak kita makan. Aduh. Siapa Tong gitu atuh Bella. Aduh. Enaknya. Meni enak. Ih, cing. Bella. Sok gitu, cing. Kayak ngojainya. Hah? Berenang yuk, berenang. Berenang, berenang si Bella. Masya Allah. Genahnya seger. Seger pisan, Masya Allah. Ayo renang. Ya. Ada si Bella. Ya.